Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Desi Fitriani. Nepangkeun wastapun ala Gustika. Nepangkeun wastapun Meisi Regina Putri. Di dieu di sarancangan bade ngawiskeun pertanyaan kanggo Bapak Mulyono. Perkawis Hajat laut. Pangkeun Bapak Mulyono salaku nelayan nu bade diwawancara anu tos biasa ngalaksanakeun hajat laut. Kahijina naon wae anu sok aya dina acara hajat laut? Bener. Dina acara hajat laut nyaeta syukuran nelayan anu biasa dilaksanakeun ku para nelayan sadaya, utamina ku anggota nelayan HNSI Pangandaran. Terus Pak, nu kadua kumaha cara tradisi eta dilangsungkeun? Carana seperti biasa ternyata ngebagi-bagi tuangeun sebagai tumpeng gitu. Terus sasaji eta tapi di tanda kutip sanes kangge para lelembut atau naon itu anu dibuatkeun musrik gitu, tapi ini sebagai syukuran nelayan di HNSI Pangandaran terus biasa dilaksanakeun nyata sebagai adat terus biasa motong ieu kepala hulu sapi anu baru dipalikeun di tengah laut. Pertanyaan katilu bade dibacakeun kulala. Saha anu ngamimitian ngayakeun tradisi eta? Anu pertama ngayakeun eta harus teu aya mung nya duka teu terang ieu mah, tapi nya pangitan para leluhur urang sadaya gitu kakumpul sebagai adat anu turun temurun dugi ka ayeuna. Iraha dilaksanakeun hajat laut teh? Dilaksanakeun nama kaping biasa nama sasih Muharram, 1 Muharram terus dilaksanakeun setahun sekali, setiap 1 Muharram sekali. Salajengna di Kumesi. Di mana biasana hajat laut eta dilakukeun? Biasanya dilakukan di TPI, tempat pelelangan ikan gitu, tempat pergigitan laut di pinggiran laut. Terus sasaji eta dicandak ke laut ke tengah ka ditu. Tidak. Sok. Kangge naon tujuan diayakeunna hajat laut eta teh? Tujuanna kangge sujud syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kang pirang-pirang rezeki kangge nalayan sadaya. Terus Hatur nuhun ka Bapak Mulyono atas kersa masih terang urang tentang hajat laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.